Dicaritakeun Cenyai nu geulis pendekar ti Gunung Halu nuju mapah mapai leuweung neangan Kang Idan Egon nu kungsi ngarahetan hate Cenyai. Kang Idan Egon harita ninggalkeun Cenyai di walungan pas Cenyai nuju modal. Kang Idan, ku tega salira ninggalkeun kami di walungan. Kumaha lamun kami dihakan buaya. Tenteuingeun pisan sia teh Idan. Ceuk Nyai ngomong sorangan ku kulutus. Ceuk Nyai mapai leuweung astana gunung neangan Kang Idan nu can katinggal aratana. Dicaritakeun, Ceuk Nyai kalah asup ka hiji patempatan. Ti kajauhan, Ceuk Nyai ningali eta tempat siga suku pedalaman. Beki deket. Ceuk Nyai disamperkeun ku salah sahiji penduduk suku. "Hai, rok naon kudu?" cek penduduk suku. Ceuk Nyai bingung ngajawab. Nah, eta ngomongna sagala kuok. Oh, meureun ieu mah suku ok tea. Keretegna jero hate Ceuk Nyai. "Rok modo," tembal Ceuk Nyai. "Rok modo," cek urang suku. "Toh do cowok." Loun, cek Ceuk Nyai nembal. "Loun rok modo topo nuju no ongon jolomo," cek Ceuk Nyai. "Oh, no ongon jolomo orang momu," tembal urang suku. "Jawo," cek Ceuk Nyai. "Jawo monu," tembal urang suku. "Jawo borut," cek Ceuk Nyai. Ceuk Nyai cangkel careham ku sabab loba teuing ngomong teu lila tidinya. Ceuk Nyai lumpat da capek ngomong urang suku gugurbukan. Hai, kudu oholor komono. Jongor goblok, tembal Ceuk Nyai bari lumpat. "Sia nu goblok mah," tembal urang suku. Eta bisa sia ngomong siga biasa. Ceuk Nyai lanjut deui perjalanan neangan Kang Idan. Beras teh keluar ti gunung, Ceuk Nyai asup ka kota. Nu kacidah hingar-bingar. Kota Ceuk Nyai heran. Geningan kieu kota teh meuni rami nya. Cek Ceuk Nyai bari ngomong sorangan. Ti kajauhan, teu jauh-jauh teuing ti tempat Ceuk Nyai, aya lalaki setelana gagah perlenteng, nganggo kameja kotak-kotak merek karbit, jam tangan pinuh dugi kanu siku, lancingan cut bray warna oranye. Si pamuda eta nuju ngahuleng mikiran mobilna keur mogok. Leungeunna dua nyandar nyepangan kap mobil, dibarengan sukuna ucang-ucangan. Kabeneran di sisinya ada anjing. Si anjing ningali ka pamuda eta nu sukuna keur ucang-ucangan. Gewek cokor si pamuda digigel ku anjing eta. Anjing, suku aing digigel anjing, ceuk si pamuda bari nahan ka nyeri. Aing digigel deui anjingna. Wow, eta anjing dikegel deui ku pamuda. Anjing gagaungan nahan ka nyeri dikegel ku si pamuda. Di kajauhan, Ceuk Nyai seserian ningali pamolas si pamuda.
Hihihi, kuna naon eta jelema make jenggelut jeung anjing. Boa sarua anjing merenya. Hihihi, cek Cenyai bari seserian. Nuju anteng seserian si pamuda ningali ka Cenyai. Hei, saha eta? Cek pamuda bari molotot ningali Cenyai nu sakitu herangna. Caritana disamperkeun Cenyai ku eta si pamuda. Dupi, ieu nu geulis saha jenenganana? Tanya si pemuda ka Cenyai. Abdi Nyai, Nyai Ageng Kuntul Rahayu Gunung Halu, tembal Cenyai. Oh, nepangkeun Akang Dodi Mahendra Tangkal Kiara, tembal deui si pamuda. Dupi, ieu naik teh bade ka mana? Teras di mana? Akang asa nembe ningala? Tanya si pemuda bari gumetap ningali dada Nyai nu make kabaya. Abdi di Gunung Halu, maksudna mah ieu teh nuju milarian lalaki, tembal Cenyai. Lalaki? Pan Akang ieu lalaki? Akang Dodi Mahendra Tangkal Kiara nu ngagaduhan pabrik nangka di Majalengka, cek si Dodi. Sanes Akang Dodi, tapi Kang Idan egon bebende abdi. Abdi milarian bade naroskeun kunaon Kang Idan ninggalkeun abdi basa di walungan. Nah aku tega Kang Idan ka abdi. Walah, lalaki model naon nu kitu? Ninggalkeun wanita nu sakieu herangna di walungan. Kumaha lamun ditewak ku aden-aden? Cek Dodi bari ngajago. Muhun, asa ku tega eta si Kang Idan, tembal Nyai. Ari Nyai di walungan nuju naon atuh dugi ka ditinggalkeun? Nuju nyeseuh, useup, cek Idan ka Nyai. Nuju modal Kang. Kebek. Idan gereje. Ya gelis-gelis. Aduh, modal. Kereng tekena jero hati Idan. Tidinya Dodi nawaran bantuan ka Cenyai. Tos we atuh hayu ku Akang di baturan, urang pilarian eta si Idan segon teh. Cek Dodi ka Nyai. Ah, teu kedah Kang Dodi, wios ngarerepot. Tembal Nyai bari pinuh pangharepan. Tong asa hayu jeung Akang, hayu tenang moal nanaon, dijamin Akang gak main-main. Cek Dodi bari ngeureuteg na jero hatena. Duduh, na jero hate Dodi. Isin Kang, tembal Nyai. Hayu, tong usan isin. Hayu enggal dijajab ku Akang, cek Dodi. Sieun Kang, cek Nyai. Sieun naon nyi? Da moal nanaon atuh? Sieun dikumaha ku Akang? Cek Dodi bari panonna pupuri leungan. Akang moal merkosa. Sok ka mana wae emutan teh. Moal nyi, moal atuh. Kecuali Nyai Hoyong mah, nya hayu. Cek Dodi bari seurit tarik. Dasar buaya, tembal Nyai bari nonggengan Dodi. Kalah nonggeng ai Nyai, cek Dodi. Abi lain nonggeng, nyampa ieu trotoar meuni sae kieu, cek Nyai. Atuh udah di kota mah kieu nyi sarae. Dodi rewas, nu tadina Nyai nyampa trotoar, laun-laun kalah didahar ku Nyai. Aduh, naon eta Nyai nuang trotoar, cek Dodi. Muhun Kang, cek Nyai. Ngasaan Nyai, cek Dodi. Bari pipilueun ngahakan trotoar dugi ka 4 meter sewang. Menipu pe kieu pamirsa ieu dongeng, urang teraskeun.